wabarakatuh. Wilujeng patepang sadayana kuring cencenhana salsabila baris mawa beja ngenaan longsor anu lumangsung di wewengkon Cianjur. Urang tiasa ningali dina video ieu longsor anu lumangsung ngadadak sarta berpotensi ngabunuh nyawa. Akibat longsor ieu, jalur utama antara kacamatan di wewengkon Cianjur Kidul tepatna di Kacamatan Sukanegara masih parem. Sementara alatan bencana longsor anu nutup runway jalan provinsi jeung kabupaten di 3 titik muleureun alat berat. Rata-rata uruk anu nutup jalanna rada panjang tur luhur kalayan bahan uruk tina batu. Taneuh jeung tatangkalan anu gede matak nyusahkeun kagiatan warga. Mung sakitu anu tiasa didugikeun kanggo beja dinten ieu. Hatur nuhun sareng wilujeng tepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.